cenah teu endah lin jelema nu sieunan mah nu teu endah ge nu teu nu sieunan. Nu bagus nama hirup mah nu loba kasieun. Lamun jelema hirup nu loba kasieun, maka hirupna bakal hati-hati. Tina hati-hati bakal waspada. Nindak masalah selalu dipikirkan. Mana apa loba bagus, apa loba goreng, apa loba manfaat, apa loba madarat. Kitu jelema nu loba kasieun mah Pak. Henteu sembarangan nindak masalah. Nek tani ge nek tani. Kuarikeun usum jeng kabeh. Dipelakan. Pugu geus bener mainna kebon kalapa. Kabida kana jengjeng. Kana albasiah dituar kabeh. Kalapana gundul 400 batang. Diganti teu dipikirkeun heula. Ku jengjeng. Dipelakan kumaha horeng jengjeng ku uter-uter. Panyakit jengjeng teh ya. Paeh kabeh. Nek kumaha? Mantak jelema nu loba kasieun mah, indungna aya naon Kak? Ieu kami kuari nek melak bonteng. Usum hujan. Melak bonteng. Ih, ngomong naon? Di ditu mah mahal di Serang. Cek saka Kak? Atuh itu surta. Jeung jasrip melak. Laju kamari sakilo 5.000. Masya Allah. Sakinta eta geus 400.000, 500.000. Kali orang 2 ton. Coba kitu bae Pak, neuk na kabehan ge. Nu diuji untung bae. Rugina mah sabodo amat. Nu bener Kak, heuh. Ke heula Kak pikirkeun bisi mah kieu Kak, bisi mah urang melak bonteng. Bonteng urang jadi, bonteng murah deui hargana. Kudu kadinya Kak, ih heueuh nya. Jelema loba kasihan mah bakal hati-hati. Tilok sembarangan nindak masalah. Pamuda hendak boga pamajikan, atulah sembarangan. Ulah asal nu geulis bae, tanyakeun saha eta teh, urang mana, saha bapana. Kitu jelema nu boga loba kasieun ka Allah mah. Urang mana, saha bapana, moal ditanyakeun saindungna, nya eueuh bejana jelema bijil tina batu. Eueuh bejana jelema bijil tina batang kalapa, kabeh ge tina beuteung indungna. Ngan moal ditanyakeun indungna mah pasti nu ditanyakeun bapana. Naon? Khawatir bisi budak teu boga bali, berarti anak zina. Saha bapana? Kitu jelema nu sieun ka Gusti Allah mah. Henteu sembarangan, Pak Bu. Nindak masalah teh. Makana khauf tancepkeun rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Cenah kiai lain goreng nu sieunan, nu goreng ge nu sieunan, nu bagus nama nu loba kasieun. Sok ayeuna bapak nu tani, turun isuk unggah sore nu ngojek kitu koneh. Coba ieu Oman Rohman, ieu nyupir, ka mana nyupir namana? Jakarta, kop Tanjung Priuk, kok sampai ka hideung-hideung awak. Alabatan Batang Kaung. Man, eta teh pan loba kasieun hirup manehna. Sieun naon kiai? Sieun anak pamajikana teu nyat. Atuh ja eta. Jaka katani. Jaloba kasieun bisi urang teu nyat. Anak pamajikan bisi teu nyararat. Ja eta. Justru lamun jelema hirupna loba kasieun bakal timbul semangat hirup. Kaharti teu? Di negara orang aya abri, aya polisi, aya keamanan. Eta teh bagus pemerintah. Hirupna waspada, loba kasieun. Naon? Bisi negara kembali direbut oleh orang-orang penjajah. Gitu. Mantak jelema nu loba kasieun mah hirupna bakal waspada, tina waspada bakal hati-hati. Nindak masalah henteu sembarangan. Mantak jelema nu loba kasieun mah bol cek Allah dina Al-Qur'an. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wallahu alam bimuradi pikeun jalma anu sieun ka Gusti Allah mah surgana ge double. Dua surga diberikan ku Allah. Pala hadirin sadaya. Sedangkan sa surga 2 dunyaeun. Sedangkan lamun eta lalaki di surga boga pamajikanna 70 bidadari. Bapanira 70 bidadari banagarelis. Masya Allah. Kali susuna 2 170 140 atau panen dia ku susu. Mun teh di luhur susu tah mah.
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 surga geus lamun hayang-hayang di lur susu kebet di surga. Di dunia mah barapet susuna ge. Reuneuh meunang bae ngajuru anak 4 guplak gaplek doang lalai badot. Bener geus goblah. Moal di ditu mah paleungkeur. Urban atraba li ashabil yamin. Bu zaman atrob. Masya Allah, urang nama jenak kuat, Pak. 70. Papa. Hiji bae geus 1000. Di dunia bae kadang-kadang urang eta kula sok keheulna ka ibu-ibu. Ibu-ibu nu geus kolot, ka laki ka salakina. Ka salakina kieu. Nah, emang hewa tak ke bapak dia. Urang kolot-kolot. Naon dia ngora. Kumana kayak ini. Doang pangorana bete ibu-ibu. Kalau masuk rada teu mahkul eta Kak. Kasar kot kereng-kereng. Teu boga polot aku maneh. Kolot-kolot. Naon dia ngora. Pokoknya ini. Kumaneh nggih. Cing bo paya. 2 surga double pikeun jalma nu sieun ka Allah Subhanahu. Bahkan cek Rasul, man khafallah akhafahu kullu syai. Sahajal manusieun ka Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarna sieun ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sadayana, akhafahu kullu syai, maka Allah bakal nundukkan kitu bae geus supaya gara kaharti. Karena seluruh makhluk nu aya di alam dunia bakal diberesieun ka eta jalma nu sieun ka Allah. Iya para hadirin sadayana. Eueuh bejana hadis nerangkeun Rasulullah diudak-udak anjing edan. Eueuh. Nah sebabna Rasulna ge sieunan ka Allah, maka seluruh makhluk bakal dibere tunduk ka manusia anu sieun ka Gusti Allah. Tong jauh-jauh Pak Bu, urang silaturahmi ka Syekhuna Al-Mukarram Abuya almarhum di Cidahu. Saha anu teu ngagibrik berhadapan dengan almarhum Abuya Dimyati. Ngawadua deka kiai ge sampai kot metode sorbana. Padahal Abuya teu nyabok teu ngagebuk. Naon bisa kitu? Lantaran sieunan ka Allah, maka bakal diberi tunduk seluruh makhluk. Lamun bapak hadirin sadaya sieun ka Allah dengan sabener-bener sieun, anjing edan moal ngagogog kahareupeun jelema anu sieun ka Allah, oraitana moal nyongcong ka jalma anu sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, asal sabener-benerna sieun ka Allah. Pak, bapak, Pak, hayang pamajikan nurut bager. Atuh sieunkeun bae bapana ka Gusti Allah. Ulah ieu ai kumaneh ku hayang diturut ku salak ku pamajikan. Ai kumaneh salat tepat di beuki ngaji api-api ka pamajikan me pepolotot. Mun geus marah alabatana naon? Dasarna ge dia mah turunan teu bener. Bapak dia indung dia. Kabeh nuturkeun ka dia. Dasar dia turun teu bener. Bangsat diharam jadah dia. Ai kitu dia teh nyawa cenah ka aing. Cek pamajikan atuh nyapan ka salaki kula. Tibara toge cenah. Lamun geus marah, bau, aya piring disepak, aya gelas disepak, aya botol disepak, aya anak ngelewat disintruk, aya ucing ngelewat disepak, ucing ngeong, disepak celengek, eta ucing kuat nganceleng keluar, eta ucing kuat paperongkolan kieu, be ucing, aduh, kapanggih ku baturna, kunaon dia paperongkolan nyeri tonggong tah, lain aing disepak cenah ku imah eta, naon dia maling lauk atuh janto, pan dia disepak teh nyawa aing ge aneh cek ucing cenah. Ucing kuat anehun coba. Cek batur na hongos ke aing sakali macam aing ngilungihan hordengna. Cek batur jadi hong aing jadi ngilungi singan kasurna sakalian. Mata kata imah urang baru cek ucing Rahman. Eta sok najongan ucing teu puguh-puguh. Ji. Siankeun teu kudu kereng-kereng Kak. Tundukkeun bae hate ka Allah. Pamajikan bakal ajrih nurut. Anu jadi salaki. Ibu-ibu, hayang salaki bager. Hayang salaki nurut. Pemuda, hayang boga pamajikan anu nurut. Teang anu buta. Nurut setan mah. Dikana ka jurang elos ngusruk mun teu nurut. Kapan cenah dihayang nu nurut ongkoh. Boga pamajikan teang anu pecak.
Ceng bo pak. Lamun ibu salaki hayang bager, teu kudu lempang ka dukun. Teu kudu sieunkeun harta ibu ka Allah, salaki bakal ajri, bakal bager kana jadi pamajikan. Teu kudu ka ditu. Sieunkeun urang mah nu matak salaki rada keras, rada galak, urangna teu pati sieun ka Allah. Kitu deui bapak, pamajikan rada teu sieun ka urang, urangna teu sieun ka Allah. Jalamun sieun ka Allah mah bakal dibada tunduk ja eta hadis keterangan Rasul. Man khafallah akhafa kullu syai. Maung anjing edan, moal ngagogog hadirin sadaya. Atuh kumaha teh jelema? Sato bakal tunduk ka jelema manusia ka Gusti Allah. Komo manusia anu ku Allah diberi akal jeung otak anu normal, pasti bakal sieun pala hadirin wal hadirat. Lamun urang rasa sieun ka Gusti Allah, pajabat hayang rakyat nurut jeung bager. Teu kudu ka ditu tancepkeun rasa sieun ka Gusti Allah. Rakyatna bakal ajrih nurut pala hadirin. Kunaon rakyat geus teu pati nurut? Atuh pajabat geus teu sieun deui ka Allah. Kunaon urang kadang-kadang pala hadirin sadaya. Sok kitu, da urangna ge teu sieun ieu ka Allah. Tamatak khauf tancepkeun insyaallah. Lain goreng kiai nu sieunan, nu goreng ge nu sieunan. Lamun jelema sieunan mah kakara. Pamajikan tengah penting hayang diatur ngising, aya WC teu boga. Ka hudang. Aya naon dia? Aing sakieu tunduhna, mana karak molor aing cenah. Wayana ka anteur ngising teu kawawa. Deh dia cek salakina biasa teh ku aing telok dianteur. Ih, pantatangga aya nu paeh. Sieun jurig. Cek salakina mana jurig aing ngaglong. Wayana bae ka anteur, ieu teh geus nyedak. Waduh, geurang teu kuat. Teu hayang aing, cek salakina aing tunduh. Bener ieu moal dianteur, bener. Cek pamajikanna, geus ari kitu mah kula geus di dapur bae. Atuh bae dia cenah ngan ulah deket hau, ari kitu aya tai aing. Orang geus ngajedog nang guluk teh heula. Sagede baskom. Eta maka arak jore sieunan nu kitu maka. Kotokna keok aing ngaran ki barani ki jago. Ngaranna jago. Kak, kotok ku careuh. Lah aing teh hayang geuraan ka lumayan tuh. Aing marah burung pamajikanan. Lah ngaran mah jago. Dulu ngudag careuh becena teh wani. Wow, jago lembeng. Marah salakina digitukeun. Dia ge ngaran Sari. Horeng sari tai. Cek pamajikanna, antarkeun aing. Talak aing. Aing boga indung bapak keneh. Nong, neng, ulah kamarah. Sabodok. Atuh kakak mah tai ge tai pacul. Oh, leutak teh nya ka atuh heueuh. Cager deui. Tanu sieunan nu jorek ge nu bagus mah nu loba kasih. Maka cek Allah di Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ieu atuh lagam kula eta mah Haji Jenal ulah diledek. Kudu boga produk anyar. Ulah nurutan deng-dengeun bae, sabodo teuing tah mah. Deng-dengeun atuh kula-kula. Awas cek Allah di Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Iya atuh lagam kula tah mah ka. Ulah mah teu dek pipiluan jeung deng-dengeun. Atuh ieu mah hitung-hitung dagang cangkang tangkil bae. Laku bae syukur atuh teu laku sabodo rek dibalik deui ku kula. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Atuh udah bener jawabna Kak, ini kerejongan mah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, akhirnya kan kudu kitu. Wallahu alam bimuradih.
Wa amma man khafa maqama rabbih, sing sajal manusia ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarna sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Aing dek salat bisi kaburu mod, aing dek ngaji bisi kaburu pak, aing dek sedekah bisi kaburu pakir mis. Gitu pala hati tada aing dek maca Quran bisi kaburu paeh. Wa nahan nafsanil hawa, jeung nahan kana hawa nafsuna. Embung salat dipaksa, embung ngaji ge dipaksa, embung sedekah dipaksa. Ta eta ta.